Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tong gila di subscribe channel na Ijang Riki Purno. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada arwah keluar di tengah imah ngagelar, kula warga tinggal lowar bari cerik humandear. Kula warga yang cerikan si mayit di marandian, terus dibungkus ku kapan geus beres di sarolatan. Mayit nu meunang ngabedong ku tatangga digarotong, dibawa ka sareng kedong nu hirup ukur barengong. Sabab maut eta lawang, kabeh jalma pasti nyorang. Ti ayeuna kudu terang, naon nu bakal kasorang. Sadatangna ka kuburan, terus sekh mayit teh adzan, digolerkeun rapih pisan, tos beres ditarutupan. Di ruangku taneuh beureum, diideg teu eleum-eleum, atoh bila tungjeng sireum, kurinyuh pake nyileunglem. Saberes mayit dikubur, ditinggalkeun dulur-dulur, udang deui taya batur, sieun keung palalaur. Torojol dua petugas, nanyalir gelap jeung tegas, si mayit sieun jeung reuas, amal nu goreng mu puas. Eta teh mungkar wa nakir, bari nanya teu dipikir, eueuh nu beunghar jeung pakir, bari hanteu lesot genir. Mun kajawab patarosan, mayit teu meunang siksaan, aya di jero kuburan, karasana nikmat pisan. Patarosan teu kajawab, dina waktuna dihisab, bongan keur hirup biadab, Allah maparinan azab. Ari azab teh panyiksa, ti Allah anu kawasa, bongan maneh loba dosa, teu nurut kanu kawasa. Sateu acan diteraskeun, sakabeh amal nyamperkeun, naon anu dilampahkeun, kacida pikareuwaseun. Beda jeung ahli syukuran, nikmat di jero kuburan, karasana betah pisan, moal meunang kasusahan. Dunia tempat pagawean, akhirat tempat balesan, rupa-rupa pagawean, nemrak di poe hisaban.
Ari amal nu ayeuna bakal bukti sadayana, anu alus nu awona teu kaliwat sadayana. Ari bacaan Al-Qur'an nu maca make aturan, jaga bakal nyafaatan nyaangan lebah kuburan. Amal nu bakal nulungan nu dipigawe sorangan, kalaya nu dibarengan niat ka anu kagungan. Ari anu kagungan teh Allah alam nu sakabeh, hei fakir miskin jeung babeh anu disebutna tasbih. Tasbih ngamaha sucikeun ka Allah wajib ngagungkeun, anjeunna anu ngayakeun anjeunna anu ngeursakeun. Allah anu maha agung nu damel sadaya gunung, damel angin seuneu hurung ku urang pake nyalindung. Langit 7 bulan bintang panon poe nu ti beurang, anu nyaangan ka urang mung Gusti Allah nu terang. Bumi kalintang legana nu 7 lapis seueurna, cai laut jeung eusina Allah anu ngadamelna. Dasar bumi sapatala damelan Allah Ta'ala, urang makhluk tong baheula saha nu boga kaula. Naraka sareng soarga eta tempat anu lega, ting saha atuh nu boga jeung talaga nu di surga. Allah anu ngagaduhan eta tempat keur nyawisan, surga tempat kanikmatan pikeun nu daek syukuran. Ari naraka ge tempat jalma nu tara ibadat, anu mopohokeun salat anu teu kaburu tobat. Tukang lacur mabok judi tempat naraka nu tadi, pepeujeuh ka abdi-abdi di dunia moal abadi. Naraka teh tempat nyiksa jalma nu migawe dosa, ripuhna pasti karasa bongan sia gawe dosa. Siksa naraka teh berat moal aya anu kuat, yuk ti ayeuna sarolat aji Quran jeung sholawat. Sing nyaah ka ibu rama kudu hormat ka ulama, akuran ka pada jalma
panghargaan nusa agama kudu silih pikanyaah komo jeung batur saimah jauhan judi jeung zina insyaallah asup jannah matak haram nginum arak anu mabok sok ngaruksak eta nu ngaruksak akhlak henteu pilih kolot budak kudu daek di bejaan kana jalan kabagjaan diajar nahan ujian Allah maparin ganjaran lamun teu daek narima malah ngewa ka ulama teu akur jeung pada jalma cilaka eta jelema